anjing. Ya lagi. Duit anjing. Aing penasaran ieu. Ketek ku aing HP ieu mah. Yo. 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 Ya. Aing butuh duit, gadekeun HP lah. Berapa? 1 juta. Aya duit mah tapi ulah lila. Heeh. Mana HP-na, Be? Ya, halus ya mah kakara sebulan tuh anyar keneh. Promek ya mah. Promek 2 tilu. Kita 1 juta mah aya, tapi omat urang ulah lila 3 poe paling ngarenya. Yang Heeh. dibawa ke urang. Siap-siap. Nun nya. Nah, siap tuh. Aya tuh. Alah, HP aing mana nya? Anjing. Pan ku aing jadi duit itu HP teh. Aing hayang ada butuh HP, duit aya, HP eueuh. Kumaha? Gimana, Mas? Ulin ke dia, Bos. Banyak HP-nya, Bos. Banyak dong. Ini mah tuh buat tiktokan ya. Alah, hati-hati yang tiktokan atuh. Ulah pinjam-minjem dah teh. Saya teh mana enggak ada mah sejuta ini. Dari dia tuh Sabaraha? 300. Ulah 300 atuh. Gratis aja. Ada 300. Urang gadena ieu sejuta dia. Ieu rek di gadena tapi lamun anu gablegna mau nebus, HP kudu aya nya. Siap, Bos. Ada rusak. Cara nama bisa tiktokan ieu mah yeuh lah. Tiktokan dulu. Wih, HP baru tuh. Iya dong. Jika HP aing ieu mah. Dapat dari mana eta HP? Enggak deh. Di saha? Dari orang. Sabaraha? Gope atuh. Udah saya bayarin gope mah. Ya. Ini bayarin gope. Nih, gope. Makasih, Bos. Ya. Duit menang. HP balik deui. Asarkeun ke dia milik. Depo deui ayeuna mah mending ya. Kenaon eta? Pasti eta teh rek ngadu deui. Pasti rek nipu deui. Pasti rek judi deui eta teh. Yeuh, sing eling nu dibawa mah amal perbuatan ke jero kubur mah aya istilah jang wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Aya awal aya akhir. Hayu suang ka masjid. Ek naon? Ngepel. Salat atuh.